Wanci Allah ngalatih diri dina bulan Ramadan geus kaliwat. Mun umur dibere panjang kiwari tinggal perakna nyorang 11 bulan nu geus datang. Sing semangat jeung ulah epes meer. Ingat pan aya Allah nu salawasna nang tayungan hirup urang. Dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha. Mending lobakeun ibadah. Hirup di dunia mah kabeh ge moalillah. Geun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganana. Loba jalma nu disanjung pedah dunyana luyuh layah tapi hatena paciweuh jeung kasusah. Ati pabelit jeung urusan duit. Hirup loba digogoreng jeung dinya nyeri ku batur omat.